Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatuka. Taya mah lalawanan tina berarti nu tadi mah lamun jalma nu keur cicing dina makom muktasibin hayang jadi mutajaridin, hayang ngajlok kana mutajaridin itu teh syahwat khafiyah. Goreng. Sabalikna ieu mah wa iradatuka. Jeung ari ngamaksudna ami kahayangna anjeun al asbaba kana pirang-pirang asbab ay at-tasabbuba tegesna kana pirang-pirang sabab wal iktisaba jeung kana pirang-pirang kasab ma iqomatillahi sarta netepkeunana Allah iya ka anjeun pitajridi dina tajarrud dina kosong dina kasab bi ayyu siro kuyen gampang laka ka anjeun naon al kutu kadaharan nu dialap kakuatan min haitsu la tahsabu la tahsibu la tahtasibu dina arah-arah teu diitung-itung itu pun alah wajala jeung ngajadikeun naon nafsuka hate anjeun eta mutmainnatun anu tenang inda ta'atturihi dina nalika eueuhna itu pun muta'alliqatan barina anu cumantel hate bimaulaha ka anu mangeranana itu wadum tak jeung ngalangkeungkeun anjeun al istidoli kana katungkul biwadhaifil ibadati ku pirang-pirang warna ibadah eta inhitatun turun atau ngagejret anil himmatil aliyati tina cita-cita anu luhur lamun anjeun keur tajarrud keur ngaji yo keur ngaji kari-kari hayang pindah kana usaha sarua jeung nyirorot tina langit ping 7 ka sapatala sarua jeung ngagejretkeun diri anjeun ti luhur ka handap ngan mana cirina bahwa urang iqomatillah iya kapit tajarrud Allah nyicingkeun ka urang dina makom tajarrud jadi makom kosong tina usaha tegasna teu usaha dapat suruh jujul manik mana cirina hiji ayyusirro laka alqut min haitsu la tahtasib nu kahiji najan teu usaha ge dahar meunang hiji tah pokoknya gitu lah jadi lawan keur ngaji cenah abdi bade lireun cenah ngaos bade naon bade di damal di mana cenah di Pertamina bagian keliling atau dagang minyak ya gitu atau bade cenah lireun ngaos teh bade naon gitu bade di damal di mana di Telkom tadi ditinggal di mau gogoro dagang katel jeung baskom banyak belaan tina tajarrud cirina tapi aya cirina ari kira-kira teu kuat naon mah teu kuat lapar mah geus usaha we nu ka cirina ataupun boga anak kira-kira kekuat iman ngadenge budak leleh mah jeung pamajikan ngajerita geus usaha tapi ayu sirro kuyen ngagampangkeun Allah laka alqut min haitsu la tahtasibu jadi diri urang kaparaban anak jeung pamajikan mangih dahar urang mangih dahar najan urang teu kasab nah, berarti orang ketiting dalam makom tajarrud. Jika nu kadua
wa ja'ala nafsuka mutmainnatun inda ta'addurihi dina nalika eueuhna dahareun dina nalika teu manggih ekonomi dina nalika sempit ekonomi mutmainnatan qalbuhu hate tetep tenang. Amun kira-kira hate aral dina nalika ekonomi sempit mah geus we dagang cilok gitu. Tapi ayahna tenang, eueuhna tenang, tidak berpengaruh. Nah, berarti itu bisa orang merenahkan Allah, merenahkan diri orang dina makom tajarrud. Tajeun orang tenang, pamajikan lewe. Gitu japa beulit dalam dunia pribadi. Gimana kan dipain sok belanja kata sih mau sekolah saya jual gitu. Pepek kuburu di dengereun di mana nih? Di gerobok kita. Kan, bah, ada naon mau naon eta sakit-sakit. Segala we kena ya dan bener kudu kitu teh. Cenah kira-kira teu kuat iman ngadege anak wewe maksud. Usaha we teh. Tapi paling kudu naon, kudu fleksibel. Jadi daya waktuna asa teu ngaganggu kana naon ge kana tajarrud. Jadi ngaganggu kana tajarrud. Nukatilu bukan nukatwa ja'ul wa ja'ala nafsuka mutmainnatun inda ta'addurihi muta'alliqatun bimaulaha wa kunta ala istighol biwadoi beribadah dina nalika eueuhna ta'addurukun dina nalika eueuhna ekonomi eueuhna sepit hate bisa tenang kan hate urang teh tenang. Ayeuna anak jeung pamajikan jeung urang kaparaban terus urang teh hirup sakit koreh-koreh cok aya teh uting korehan kacok gitu hirup koreh-koreh cok tapi hate tenang da hirup kitu teh dibere kitu seuri we. Nah berarti itu dipernahkeun ku Allah dengan makom tajarrud. Ada orang pan terkuat ya, beribad tuh, terkuat beribad. Barit mah yang istighol biwado itu ibadah terus-terusan ibadah. Nanti ibadah mah salut, ibadah terus terang salut mereka nomor luhur salut ini mah. Pamajikanna jarong jon sugan da teu nyaho. Gitu. Aranjeunna ieu jarong jon pan eta teh. Aya nu saminggu, aya nu sabulan, aya nu 3 bulan, anu 6 bulan, 1 tahun sampai aya nu 4 tahun. Lalu kapan pribadi di Temboro? Mana siapa yang siap 40 hari? Teu ngacu. Aya derek nu 1 tahun we. Yang siap 1 tahun. Loba nu ngarantu geus karolot di mana buka pamajikan tapi buat tarenang ningali teh ngayang guguru da eta pamajikan kumaha di masukan dipikirkeun teu ajaran jon we ting karena tanggung jawab ting kumaha eta teh teu nyaho dalam teka-teki we dalam tanda kutip yang hadir gitu dalam tanda kutip kan teh nyaho yang kumaha tapi sapalih nu di mana pamajikan tarenang pamajikan ke deui jadi teu bisa disalahkeun naon cenah kumaha anak pamajikan ke ting batareak bating teu urang teh cenah teu usahnya teh pamajikan mane pamajikan itu mah teu tong disaruakeun lagi tingali sisi positifna sisi negatifna sisi positifna kerja mirasa di itu dakwah sholat Al-Quran dakwah gitu silaturahmi amalan itu kan amalan fadhail kemudian ngajak berjamaah ngajak ke masjid gitu di sini kan sok aya nu langka di sebab teu payu diajak ke masjidna wah payu kan ke daerah belah dia maka mari gaya nu kan dia
kurang susah kan jangan mau apa itu lah diajak berjamaah ajakan ala odong-odong sok mau tenang diajak berjamaah mumpung bisi heureun di masjidna kena teh bakal amaluna amalukum kitu nya ngajawabna emang kitu kena kan cuma amaluna amalukum kitu bentar ingat terus ajak. Nah, di mana-mana zaman dipernahkeun ku Allah dina makom tajadud tuluy hayang jadi muktasibin inhitaton anil himmatil aliyah sarua jeung murag tina tempat anu luhur tina derajat anu luhur kana liradatika karena ngamaksudna jeung arrujua kana balik ilal khalqi ka makhluk ba'da ta'alluqi dina sabada cuman telna hate anjeun bil haqqi ka Allah. Lamun urang geus naik hate ka Allah kali-kali balik ngadon mikiran kana patempatan kasar. Itu sarua jeung murag di langit ping 7 ka sapatara sarua jeung balik anjeun ti Allah ka makhluk. Walau lam yakun yang lamun terbukti jalma illa mukhalithata abnaid dunya angin cacampuran sarta na pirang-pirang hamba dunya bima dina perkara hum anu ari itu abnaud dunya pi dina itu malakana mangka bukti itu si jalma eta kapian anu nyukupkeun pidana udidun pidana atil himmati dina deketna cita-cita pal wajibu titik kasimpulana pal wajibu mangkarian wajib ala saliki kasalikin saliki ka jalma nu keur leumpang ka Allah aya nu ngaliwatan takassub aya nu ngaliwatan tajarrud aya nu ngaliwatan kasabna ku usaha keur leumpang dirina ka Allah kuta jarudna keur leumpang dirina ka Allah itu salikin aya ala apal wajib mangkarian wajibna ala saliki ka jalmi anu leumpang di jalan Allah eta yang kusayen cicing itu si salik bima dina perkara akoma anu netepkeun hu ka itu si salik sal haqqu Gusti Allah fihi dina itu mah wa yarda jeung mikarido Allah bihi ka itu kana itu mah hatta yatawalla sehingga mindahkeun sa Allah Gusti Allah ikhrajahu kana ngaluarkeun ana itu si salik minhu tina itu mah wala yakhruju jeung ulah kaluar itu si salik binafsihi ku dirina itu si salik wa iradatu jeung ku kahaya wa iradatihi jeung kahayangna itu si salik wa taswil syaitan jeung mengkolkeunana setan payaqau mangka tumiba itu si salik fi baril qati'ati dina lautan megatkeunana diri ti Gusti Allah wal yadu jeung nyungkeun perlindungan Allah ka Gusti Allah sawabi kulli mamlatari kuasarul aqdar wallah